Balat balabar kawat burinyai, Dina Raragang ngarojong misi visi Kabupaten Bandung anu bedas. Bedidik Prasetyo salaku Direktur PTPN 8 nyumpingan sakaligus silaturahmi sareng dalem Bandung, kalayan ngadamel kamufakatan, antawis pamarentah Kabupaten Bandung sareng PTPN 8, nulu mangsung di Rumah Dinas Bupati di Soreang Kabupaten Bandung, Rebo Ping 2 Maret 2022. Dina eta silaturahmi, dalem Bandung Dadang Supriyatna kalintang nganuhunkeun nana, anjeunna oge netelakeun wireh dina rapat dinten ieu. Alhamdulillah, kaputusan teh luyu sareng harepan masyarakat Kabupaten Bandung. PTPN 8 sapuk sareng pamarentah Kabupaten Bandung, maparin nambut tata guna lahan kanggo lokasi anu baris dianggo fasilitas kasehatan. Diantawisna, lokasi kanggo pangwangunan Rumah Sakit Kertasari, anu kirang langkung legana dugi ka 20.000 meter pasagi, sareng opat lokasi nusanesna, kanggo pangwangunan pos desa atanapi poskesdes, sareng puskesmas anu sumebar di 3 lokasi, diantawisna Kertasari, Pangalengan sareng Rancabali, kanggo kapentingan masyarakat. Tangtosna ieu teh mangrupi awal langkah strategis, nu baris dilaksanakan ku urang kapayuna, satutasna ayana perjanjian gawe bareng ieu, dipiharep teu aya deui halangan harungan dina palaksanaan sareng pangwangunan rumah sakit, poskesdes kalayan puskesmas. Dalem Bandung Dadang Supriyatna miharep, mugia ku gawe bareng ieu, tiasa langkung ngajalin tali silaturahmi, antawis pamarentah Kabupaten sareng PTPN 8 kanggo kapentingan masyarakat, tangtosna luyu sareng PP nomor 18 tahun 2020 hiji, sareng PP nomor 18 tahun 2020 hiji. Dalem Bandung ngembohan, insya Allah kapayuna baris ngawangun komunikasi nu sae sareng PTPN 8. Kalayan baris ngalaksanakan rupi-rupi lengkah strategis kanggo pangwangunan daerah, utamina mah Rancabali sareng Pangalengan teh, mangrupi proyek nasional dina hal tujuan wisata. Pihakna oge tangtos baris ngarojong kana palaksanaana kapayuna, ku cara ngajalin komunikasi anu sae, insya Allah baris ngawujud Kabupaten Bandung anu bedas, bangkit edukatif, dinamis agamis tur sajahtera. Sakitu kapihatur, ti langit Soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nunga mancanagara, ngabewara.